Pokoknya mah poe nama rek dahar ngeunah. Wih lujeng tepang barai orang bungbula. Seperti biasa we ya teh ibu-ibu DPR manya ngaruruprok di dapur. Heuh nyata sugan cuaca panas ceking terek nyerang hinang ayeuna mah. Aya ranginang tarasi, aya oge ranginang anu polos. Tuh tinggal kot gayanya baru le. Tah omat lamun netelkeun ranginang mah ulah tarik teuing nya netelkeunana paya we diuyab-uyab paya buleun. Soalna lamun ke pada teuing mah eta teh moal merean pas digorengna. Heeh bakal ngajeten ke teh pas digorengna moal beukah. Tuh tinggal geranya panangan watati. Tuh jelas. Kot gara rayanya baru le teu cetakan oge ku cetakan panangan we ieu mah biasa. Lumayan seueur oge ieu teh nya barang damel teh hayu ayeuna mah urang poekeun mumpung cuaca panas. Sugan we atuh garing ku sapoe. Heuh nyata da lumayan cuaca ayeuna mah meuli kot hade ieu teh tuh kot ngadukung kanu popolah mah. Sebenarnya mah nu dijieun teh loba nya ieu teh lain kudu ranginang hungkul. Baskom oge nepikeun ka dipoe. Heuh nyata pan aya keperluan jadi disortir heula ieu teh si udah wadah teh. Tuh teu lila jol datang we itu ngan tim MBG nganteran pipiti jeung ranta. Tuh pan lumayan nya aya jang mam ke siang ieu teh. Ada perbaikan gizi seutik. Sampe medahar mah hayu ayeuna mah urang meres-mereskeun lakeler jeung si kakak teh. Tuh meuni loba nya ieu teh parabotna oge. Heuh nyata pan lanceuk rek aya keperluan ieu teh. Matak dikumahan heula ieu teh wadah-wadahna. Geus anggeus beberes mah hayu ayeuna mah urang dahar heula teu kuat cek yang teh peureuh beuteung. Ieu we daharna ge saaya-aya heuh jeung nu tadi teh geuningan nu tina menu MBG. Geuningan eta aya no gugulutukannya dina papan oge. Pokona mah dahar ayeuna mah loba rencangna eta teh dina piring oge. Tah abi mah saperti biasa we bagian ngehias alas. Heueuh nyata lamun teu dihias teh asa teu afdol abi mah. Sakudeungeunna nu aya di hareupeun teh teu weule dihanyatkeun kana piring alas. Cek abi ge naon nya meuni kot pinuh eta mah hese kot uyab-uyab heula rek nyamot oge. Sebenarnya mah ieu ge biasana huap badag ari ayeuna huapna teh jadi leutik. Heueuh nyata tah curugna eta teh can sampurna ku sugu teh geuningan. Ari dahar ku senok da atuh teu mirasa ai dahar ku senok teh lain kuna naon. Heueuh kajaba daharna jeung cai angeun tah kakara eta mah kudu disenokan. Heueuh mata ku ayahna we ieu teh najan curug atahiyatul oge. Heueuh maksudna tutunyuk tuh geuningan. Heueuh da atuh kumaha ari dahar ku senok mah teu ngeunah wayahna we ieu mah. Daharna geus anggeus hayu ayeuna mah urang nempokeun si kakak tuh ngagoreng ranginang. Alah ieu sia kot bareukah geuningannya ranginangna oge. Tah eta dibere tips geuningan ku si kakak cara ngagoreng ranginang teh kudu dikeueumkeun kana minyakna heueuh nyata tah meh kakeueum. Tuh pan ari geus kakeueum mah nya sing bararijil geuningan kot bareukah gara raya. Dinu asalna ranginang lalemet ayeuna mah tuh jadi badag ari geus digoreng mah. Deui lamun ngagoreng ranginang mah minyakna sing loba we. Soalna meh beukah maksimal ari kakeueum ku minyak mah. Tong lebar-lebar da engke oge minyakna bakal kapake deui jang goreng-goreng nu lainna. Tah ayeuna mah urang cobaan heula nya ku abi sama meh diampihkeun teh. Heueuh biasa we nyobaan manu bubak-bubukna geuningan ieu teh. Lah sia kot ngeunah rangu teu nepi ka maruragan saking kurang. Tah tuluy geus tiis mah hayu urang wadahan. Ku sababaraha jarangar geuningannya nying hareupan minyak jeung seuneu mah. Tah ayeuna mah hayu urang ngaludak heula markisa ieu teh. Heuh seperti biasa we dicabean di gulaan. Ternyata lamun amis masuk gelah kareriung geuningan. Ari ieu mah markisana markisa beureum. Ieu teh tadi teh bakal si kakak. Da geus pasti bakal hanaang geuningannya popolah kieu mah. Tuh sing tarorojol geus jadi mah ieu teh enak seger. Teu lila keur ngarujak teh jol norojol ieu aya warahmat geuningan nganteuran geleng. Alah sia geuningan ieu meni saemer gelengna oge. Seger keneh ieu mah harirup keneh ajeleng-ajelengan emer ge. Cocokna dipasak kumaha atuh nya ieu gelengna.